Kumaha tinggal itu? Tamun kieu mah katingali gantengna. Bangus remui. Yah, abang ngajemput lah si Totonya. Tapi samemehna ima bisinya bisi teu balik deui ka dieu. Maneh kawin deui jeung batur heg. Jadi jana pirang heg kumaha maneh we lah eta mah padule teh teuing. Berangkat lah nya. Nya. Naon cenah itu awak teh make ngadeg-deg kieu cenah. Kajeun aing mah demi anak mah. Nah, kebenaran kosong euy. Bapak. Bapak. Tok. Bapak. Shh, kading, kadieu. Hayu keluar bulu. Woi, tahanan kabur. Jangan ditembak. Suruh siapa kamu nembak? Nah, itu ada anak kecil di gigirannya. Kamu ini gimana cenah? Hampura dan teka aja kelepasan jurik dia mah. Kenaon, Pak? Tuh capek, Bapak mau istirahat lah. Oh, nya tuh. Apa nah, Toto make di dia, Pak. Nyapan sekolah ku Bapak dijemput. Oh, nya tuh. Hari mata ngiringnya, Pak. Pak. Iya, Pak. Tah kumaha lamun geus kitu? Anak batura jadi bapaan. Sok enak atur-atur supaya itu jadi trauma eta budak. Bapak. Nya ayeuna sakedap di bapak kadinya. Bapak. Tuh bapak kadi tuh. Bapak. Naon bapak-bapaan pan aya bapak mah di dieu. Nah, soal bapak kitu, pan di bor up genggerongna jadi rada pulen. Geus aya matung sedinya bapak aya di dieu. Kema urang sekolah, urang uwi jeung bapak ayeuna. Nya tos tong sedih. Nya, Pak.